Jir nenten bagi dipilih kamu pasate dipilih kamu kisman kita ketemu neng yuta bingung kaiji kedua katilu kaopat tipe ini ya tanda anak kesalahan anak katilu satu. Assalamualaikum. Salam. Teh mau ada acara apa ini teh? Acara lamaran. Lamaran. Oh, lamaran teh jadi tunangan ya? Iya. Tunangan siapa ini teh? Tunangan Dina. Dina sama Randy. sama Randy. Oh, siapanya teh? Kakak saya. Oh, kakak asli. Iya. Oh, ini adenya. Iya, Oh ini iya. adenya. Oh, Masya Allah. Ini teh di kampung apa namanya teh? Kampung Panembong. Panembong, Kelurahan Parung. Kelurahan Parung, Kecamatan Subang ya. Subang. Dan ini prianya dari mana? Dari Cibulu. Cibuluh. Oh, masih satu kelurahan Iya. ya. Ya bersama teteh siapa ini namanya? Desi Ratnasari. Desi Ratnasari, Masya Allah, Desi Ratnasari kayak artis ya. Iya, oke, terima kasih ya teh. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat ya, berjumpa kembali di channelnya Kang Barok Official. Pada kesempatan kali ini saya berada di Kampung Panembong ini sahabat ya, Kelurahan Parung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Indonesia. Nah, jadi di sini sahabat, saya sekarang akan meliput lamaran ya sebelum acara pernikahan. Jadi bisa kata gaulnya tunangan ini sahabat ya, dan ini tunangan saudara Neng Dina dan saudara Randy ya. Ini bertepatan di Kampung Panembong ini sahabat, dan rombongan pria katanya dari Kampung Cibuluh ya, masih satu kelurahan. Nah, ini persiapan sebelum acara lamaran dimulai ya, dan sebentar lagi rombongan pria akan datang ya. Oke sahabat, seperti apa kisahnya dan acaranya, simak terus video ini. Rombongan pria ini udah mulai berdatangan ini sahabat ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini para pesumping rombongan di kami dia tidak keren sempurna. Mengalih. Kapan akhirnya mana nopo kan? Ya, di Cibuluh Kulon ini di Cibuluh Kulon, ia kan tinggalnya di pagi Mangkara Simpuring sepanjang ini makanya ya terus. Ya terus sebenarnya. Upamanya di Mangkiran dia biasa di paling kiri Simpuring ya, di Dumina segini. Mengaya di pari kulon maka alangnya sesuatu. Alhamdulillah ya, rombongan pria dari Teras. Cibuluh ini sudah datang. Teras. Mengalingi. Ya sama. Bapak. Siapa?
Bapak Sadun kali ibu dipayung, Bapak Sadun dipayung kepada ibu. Kali ibu, mana ibunya, mana ibu? Ibu Sadun dipayung tuh. Nah, sang si Aan sang. Ya ada ibu. Siapa ya? Iya, kata. Bunta di tengah, di tengah. Oh iya, ijunya punten. Ibu kemana ibu nak? Ibu ini. Ibu. Punten, abi pak anggota teteh sareng kadi koin. Lumba aya warta. Dan tak namanya aya warta ijo gitu. Coba dulu, tadi teh, bangun teh. Cakat Bapak Sadun. Di tengah atas. Bos. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiji hal anu bade dipedarkeun manawi tangtos pamaksadan sapuratina lain bae lantung tamuh laku dan tanpa sejak sumping ka Cibulu teh maka nanyaknya sadunya nanya ka dieu gitunya satangtos eta aya pamaksadan wabil khusus ka pupuhu karena Bapak Haji itu biasa disebutkan keluarga besar Bapak Haji Udin, disebutkan keluarga besar Bapak Sadun, kan hiji deui tetep pangsal nanti terus mios ke mana ke Jawa punya aktivitas. Tapi hatur nuhun, salam hormat ti sadaya kanggo ka kulawarga anu ti Cibulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Wa qala al ulama idza dakhala dhaifu dakhala rizqu. Wa qala aidan wa rubbatun fil khairi wa amal biri yazinu palikos malamikol. Kapayunan pengesak keluarga besar Bapak Dedeng kali Ibu Rina sekaligus keluarga besar Bapak Sadun kali Ibu Mariamah beserta rengrengan anu tetiasa sesesatan pamugi temata kirangan karena penghormatan anu mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dupi pangna maksadna abdi sareng ieu rombongan dongkapna ti Cibulu Kulon RW 05 RT 13 selaku tamu dina ieu waktu memang Pak moal cunduk lamun kegaduh maksud moal datang lamun daya sejak moal sumping lamun daya pamrih maksud anu dipapanggul maksad anu dibawa teu aya kajabi anu paling utami tadi silaturahmi. Alhamdulillah simkuring ge ngaros bingah ya Allah dak hari tadi nama kita bade pada maghrib tapi insyaallah mudah-mudahan halal mudah-mudahan halal tapi insyaallah nah urang Cibulu Kulon masuk anak manuat barokah anak syariatna jadi halal alhamdulillah cek aing teh naonan make dikian salah kada halal Hati jamaah Islami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Maksud anu utama sabada silaturahmi simkuring tadi teh nyerangkeun rendi teh itu gitu. Alhamdulillah yang ama ngaros bagja asa kamari mana teh sedikit. Ayeuna ampir nyiap indungna jeung bapana. Ak ngaros ka haji di parapat naon di budak nemen. Alhamdulillah. Maksud anu utama sabada silaturahmi
tadi pidawa Allah dina Al-Qur'an. Ya ayyuhan nas, hei manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Seseorang bila mana mau berumah tangga harus menempuh 3 poin. Yang pertama, ta'aruf, perkenalan. Kepangkeun abdi ieu, keluarga besar Bapak Dede Ibu Rina, keluarga besar Bapak Sadun, keluarga besar isadena Bapak Haji. Alhamdulillah kepangkeun. Mudah-mudahan di ta'aruf itu tujuan saling kenal mengenal teh sing diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Anu kedua, bila mana mau menuju kana jenjang pernikahan, aya anu disebut khitbah atau lamaran. Cek idah usul fikih dijelaskan, al-alamatu la tuhdaku abada. Ari ciri teh moal bisa dibuang salam. Jadi ieu maksudna Bapak. Putra pribados teh anu namina rendi teh tos kapentang asmara kuji wanita anu namina Neng Dina. Kajam paling ati ku hiji istri putri Bapak di dieu anu namina Neng Dina. Anjeunna dina sapertos dina waktu-waktu eta kepuguh ayat cek paribasana beuting hese sare beurang teu ngeunah dahar ejo asa tatal bobo cek paribasana sabab kabayang-bayang mojang kurang panemong anu namina Neng Dina. Heuy ieu rupana juga kumata apa pas pada ge anu penting beunang eta adi jemaah sami-sami dimyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nya karaos urang oge ari hate geus ngai hiji istimah ya Allah ya Karim beureum kadeuleu beuntak karasa cek paribasana minum serasa duri makan serasa sekam hidup dan mati pun tak mau cek aing teh bener-bener teu kebutuhan intina mah santos ta'aruf eta teh ayeuna teh bade dikat kana tahap kadua sejak itbah putri Bapak nu namina Dina. Sakitu panggitan isim kuring jalan-jalan kaci anting nu paksa do abrug-abrugan sim kuring bicara ayang panjang sareng kita geus waktu penting sabab dikarasa beuteung geus ukurubukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuang putra 70 kulon kepetik ati kampentang asmara agama nu geus pakait dina ati Neng Ajang Rendi. Insyaallah pangasa pun anak Neng Dina masih keneh teu acan aya anu euteup bangbara di mana-mana wae. Neng punten Neng. Entong moal suka payu. Bahaya menawi melati anu nuju memejenna ligar dina ati dan rendi insyaallah bangbara anu bakal eunteup metik dina kembang melati teh 70 kulon sumping naga dieu aya hiji pamaksada rek dijieun neng teh rek dijieun BPD pamepes hate bebeureuh anu geus mana kinten-kintenna neng ditampi moal. Bismillahirrahmanirrahim. Ditampi. Dah Bapak Sadun mah da can ngupingan sakali deui yang ditampi moal. Ditampi. Aki kumaha aki? Tetang saaki. Alhamdulillah ditampi. Cik atuh upami ditampi teh mah entong ka itu lah. Tunjuk buat neng anu mana. Anu mau acuk naon? Batik ideung. Beda henteu nyalahan beda budak ayeuna mah beda sareng sim kuring nu batik hideung. Soalnya batik-batik hideung teh aya 2 pajinya. Tah leres paji gitu anu mana gitu. Anu mana batik hideung teh? Anu itu. Anu mana nih? Anu mana? Kahiji, kadua, katilu, kaopat. Ti paling ieu nya tanah. Anu kasabaraha? Anu katilu. Henteu ngalahan Pak RW, Pak Haji. Alhamdulillah Pak Ustad kuningannya henteu nyalahan pisan. Cobi apayun anu kesempatan katilu ti paling ieu manawi. Sok ka dieu ka dieu. Ka dieu.
punten bisa dados disebat anu bati kideung anu katilu ti pali kiri ini pamesi kuring itu mah di pali kanan enggak nih untuk makai dia didinya nih intinya dia oh iya segini ya bang di pali katu neng neng deh di pali katu panampian langsung parantos insya Allah ku pangersa ibu namanya ibu Rendi ibu Narendi sareng emak kapayu nyanak hiji barang nyanak hiji kado naon we sok nyanak hiji kado mak kapayu ka dieu mak kapayu urang sakanten mana we nya nya hajinya urang sakanten background kaitu aa di dieu aa di dieu lah Diangkut pasiskeun ka mah di ya background lagi mah di dieu umma sepuh kali sepuh pantor tadi atau ya hatur nuhun jabatan salim pangeran nya salim saya cekal simpen mengaling ide dina raraga khitbah ieu ciri anu mandiri bebereuh anu geus maneh bebene pamepes hate aya hiji tanda anu bakal dipasihkeun ti tuang putra ka pun anak Rendi ka pun anak nintina biasa kuaa dibuka wae manawi biasa dibuka canak anu bakal dipasihkeun ka sini canak dua nama mohon itu benten terus neng ayo nih kabel itu nih oh itu beda Haji mik di bawah canak naon ge teh hilapkeun cenah tuh dibalik di balik atuh oleh itu neng balik dia untuk tante cincin biasa dianggapkan Bismillahirrahmanirrahim Allah'in tos tahan 2, 3 terus sebaliknya deh enak neng ka biasa mangga tahan cekap panawi atas cekap Mudahan di awal demi ke akhir dan segala rupi anu lebih kurang digelarkan aya dina keberkahan. Oke mudah-mudahan panjenengan dia dua insan putra putri urang sadaya sisi kanan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim innallaha ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa turina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya Allah sabitna bil iman wal islam wa ahdina wa amitna bil iman wal islam. Allahumma ya Allah ij'al hidbata fi hadisa ahidbatan mubarakan maksuman rendi wadina. Allahumma ja'al khidbata mubarakan maksuman rendi wadina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anu balik ieu bapak-bapak. Sok bapak-bapak tadi bapak-bapak. Tadi di itu bangsa tadi bapak-bapak. Oke, ibu-ibu